Aduh, cuaca kieu bae nya tipe tinggi Februari. Tiris bawa anak. Hulu puyeng, awak pas kieu. Untuk berobat ke dokter, duit teu boga. Mulai obat ke harerese. Tuh, kumaha deui ieu lah hirup kieu-kieu bae. Mang kunaon sih merungkut bae kosan umur yang. Tempona ku sing keur naon ya? Di aing keur gering kieu teu nyeuleuk kitu ya. Bayar tancep ditarang 2. Oh, mamang keur gering, pajar kitu keur ngahayal. Gelis-gelis sing matana buram, buka jeung kacamatana tah ame katempoan. Ambakan ditanyana, muriang mah periksa tuh ka bidan. Fotoku lagi keur kamari teu kaburu kapariksa pae. Aram jada sia. Gelis-gelis moyokan aing. Malah aing disaruakeun jeung kotok. Cilin malah mah ngadoakeun sampe cepet cager. Ieu mah yang sieunan aing. Geus ulah poho periksa. Geus. Tadi tuh lah, para rusing aing yo. Duh, itu nama bener aing kudu berobat yo. Teu bawa duit sayang adi. Jalan injeman ka mana berenang yo. Ini kelilingan lah sukan bae nu dek mere minjem aing berobat yo. Mana ya bos Aong? Mana nagihan hutang kemenang deh. Asal-asalnya dipecat ya mah. Kemana sih Nur Hadi? Nur gak dia nih? Adio. Enan gong, Masih menang tuh. boro-boro menang, opo gitu menang. Aing ge saruan tuh menang. Tadi aing ka imahna ka dapurna. Pajar maling we aingna. Atuh kulon ka dapur-dapur jingan gong semet dahar meureun. Kamarana ya anak buah, lagihan sutik BG. Ah, kebal-kebal mah parecatan waing lah. Aduh, kebenarannya ya bos Aong, minta kopi lah. Bos, kernaon? Kajeuna kernaon kutu air. Bos, milik kopi atuh ame mantep. Dede, aku kasihan dak yo, wanian jasa minta kopi ka aing. Kali-kali bos beliin kopi anak buah pencenahan yang jadi bos. Sia yang ngopi. Ya, lebu tuh seduh tuh. Aduh kusia, sarua bae warnana kos kopi. Oh, saya ngopi. Enggak, tangan budak lan. Waduh, kita beli kopi bae buat ngalikan budak. Hayang ngopi teu? Atuh hayang lah. Nang, masalah kopi mah, yuk boga anak buah, hayang ngopi. Tuh, got keruk kusia. Kabina-bina bos, kita nyeduh kopi bae di got. Gas jog. Ngomong bener henteu, jog. Kok numpang lewat doang, kenang-kenangan tuh. Kita menang, Mang. Nur, sombong amat Nur. Ih, mantan pak boy, gila gitu boga. Iya dong. Ini sararti amat ya. Mang, numpang tanya hari mana Bos Ahong di mananya? Emang di sana nanyakeun bos Ahong segala. Iya, kula nak minjem duit ditahan ku emak. Ini mah bos Ahong mah tuh sekalewat jadi marahnya ka mana? Tuh ka ditu tuh nya mah. Lurus bae belok ke kiri, belok kanan, belok-belok didinya. Pak. Oh, gitunya. Nuhun ya, Mang. Ulah ka dieu, udah diterusin kana. Dasar mun ka dieu mah, ka ditu bae tuh ka ditu geus balik. Angkat Mang, nuhun. Oh, geus. Duh. Piraku aing kudu ka Ahong ya. Yang nyimpen duit, aing karak ngadaengnya ongko ya nya nyimpen duit. Coba kajana lah daripada awak keski teungeunah baona. Teh, mantas di mana? Di warung Ari Ika mantas di marana. Mantas ulin di Imam Baturan Jang Dea. Ulin bae lain nganteran ke abang geus beurang kieu. Ka urang balik geurang geus beurang. Geus satu. Teu urang balik. Wis lah bos, urang dek nyangan budak. Oke, gitu laut lah. Tuh kacau-kacau orang didinya. Boy,
Agung, Nur Hadi, sia di tangan ke bos Ahong tuh. Di mana bosnya? Tuh di situ. Ayo guys, ayo cari bela. Doer, sia marungkut bae kunaon ge. Ya asal lepak bae engker pengaruh awak yo. Ih aing. Cuma isang to. Sia kena coronanya. Kalau ngomong bae saya kena corona. Obatan, Wer. Ke dokter. Kumaha perobatan itu buat duit. Ih, bungkusan aing yang saung yo, diminjem duit ke nyana. Geus ayo lu jangan ingin ke bos Ahong. Ayo. Launan sih. Teh, Bang tanya di mana Bos Aung di mananya? Nyaho teh ku lagi di dia anyar karak pindahan coba be ka hareup sugan be nu nyahueun. Oh, enggak teh ge nuhun ya. Heeh. Tuh bos Ahongnya tuh. Gila lah, rabal. Bos. Woi, mangga ya. Nih. Biasa bae aing ngan coba torek. Woi barudak, aing mah ditagih hutang, kulun mau tutup odol. Iya bos, si Doer dan pinjam duit ke bos. Itu aing ngomong bae yo. Lah, Ngomong dah. rabal, karena rabal. Enggak ngomong-ngomong. Berupa aing. Hong. Oh, naon, makanya ngandeng tuh congor. Aing gade ding pinjam duit. Oh. Awak aing step up. Oh. Lalinu. Oh, minjem duit. Gampang masalah minjem duit mah. Mayarna kabayar mal. Pinjem mah teu gede-gede sih. Cuma gocap doang, tapi masalah mayar mah tenang. Kabayar kue nek berage. Yang pengen seumur hidup sih gocap kumaha nyicilna. Eta doi minjem gocap ge kuat seumur hidup. Si minjem duit apa ndok ngeridit motor? Bos beli kopi bos. Nggak siapa yang budak ya? Ya budaknya ngopi malulu banget ngesideng ge. Kadang nge urusan yo. Ari sih kongko bae. Diminjeman duit moal. Berupa aing yo. Ya bodak dasar botak make hordeng. Minjem duit deh ya. Aya ge gocap ya, tapi bayarnya 100.000. Siap pantesan tere sugi geus disebut bos, karena kemari saya miskin yang aing duaan. Atuh eta bungana ban aing korek jadi bos keo. Bungana lo batu. Oh, si non ya. Oh, bayar di raha eta sia. Ini berobat, aing berobat. Oh, bayar di raha. Kiranya. Wah mikir mau kabayar mah urusana. Ini ulah sih aing mah, tenang bae. Oh, enggak. Kuat aing. Ayo no. Oh, geus atuh berobat sekalian suntik mati. Ke sore kayak main guys. Bos itu. Oh, saya ngopinya di itu bela. Bos nu mayarnya. Oh. Tetap. Ini mah urusannya ini mah. Hajar bos. Iyalah, masa nggak diajar sih? Asal-asalnya ini mah, ada di impian aing teh lah. Gimana? Bening bos. Lowing. Segera lah. Aha. Boleh kenalan nggak? Kenalan ka saha kaya apa kayu? Ya, atau jelas kamu dong. Lah kebal-kebal kerburu-buru ya. Oh, kenalan. Kenalan sah. Dila. Juragan keong. Bos keong. Tunggu sawas. Biar pinggir. Hajar bos. Hajar bingung amat Pak. Cabut. Nah, awak yang geus obatan mah. Dah, nek lumpat ya. Kuari mah kuat. Oh, nek ribut ayo geus lah kuari mah lah. Terus dua tadi tuh, utangnya tuh. Ayo Nun. Ini kemana sih ya? Dia kelar dia. Bayar utang lu tadi. Utang lu. Pakai aja pun duit oke. Segera lah. Sore yang sore. Sore, tengok sore. Os botak mau urusan aja. Ya bos lah. Perjanjian naon sih sore kan? Mana bunga. Ucap tadi cepet. Aing melak kencan. Pan sia janjina kumaha sore cenah. Geus ah. Babatat tuh sini beulah ke hulu tah. Semangka. Bukan main lah. Lah, punya. Kira-kira Bisa.
Aduh, pakai segala kieu deh aing mah jelemana Sok karunya. Aduh, boga beri kemanusiaan pan aing mah. Sok karunya. Itu duit. Karunya soalnya hukum na botak. Op. Itu Geus iraha pokona mah yo. Oke, lagi sukses. Kaburu lesang ieu na. Kaburu kontrol. Oke, sukses sekarang aku gantiannya. Sia sukses gawean tu. Ih, tugan be milik mah kemana-mana rezeki mah aya ngatur pegawai ge. Untuk bayar nya. Kurang gotong. Ayo, bawa ke mana lu? Gotong. Ini di dia. Awas bayarnya. Awas ya. Awas bayar. Oh, geus ka muka panggih. Bayar.